Oh, tak aing ewe aing barang di Candi Pitrahan, tak ewe aing lah. Betul. Ih, si poho oh. Di Pitrahan ewe aing. Karena saya yang mitra kenanya ewe aing lah karena dukun tak ka masyarakat, apa karena ustad. Karena ustad saja. Oh, karena ustad tama. Mitra heula aing ya. Oh, kenapa poho? Kenapa poho ba aing beuki poho aing mah ke ewe aing teu Pitrahan ku aing kana. Dek, bapak rek mitra kan eta, mitra mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bo, hasek nuhun ayah hoya ka ustad. Bo. Tadi namanya ieu lah. Bo. Ima ikan asin. Macam tadi bae. Jadi kami hok datang hari kerasin lah. Atuh mun nama nek kade nama tuh bari silaturahmi. Inti nama ka ustad. Kumaha cager? Alhamdulillah. Iya ngan iya bulan puasa maki lah bulan koret. Adatna. Nek nanguhan cai itu dekat di bulan puasa. Adatna geus tadi teh orang. Muntah masa kalian tuh puasa. Insya Allah puasa. Tadi tuh tetegik tuh. Insya Allah puasa insya Allah. Saya sama ya kurut sahur. Bo moal ustad kagok. Bo nama kadi nama atuh ieu kula rek ngahaturkeun fitrah. Sapitra ewe kula. Naon seuri ka ustad atuh kula nek mitra kalah seuri. Atuh siang-siang bolong kieu titah ewe ieu teh ka harti. Mitra Istri iya bojo. heeh. Oh, Ewek kula. Gitu lah ulah ewek kula ieu. Atuh kumaha ja ewek kula ieu? Atuh disambungkeun ieu. Lamun netep Hade sah aja dong. hah? Hade sah. Atuh sama sabae. Ha. Ieu kok sabalen kalimatna doang ya. Kudu kumaha tuh? Atuh niat kula ngaturkeun fitrah sapitrah istri kula atau pamajikan kula Oh. tulah mengaturkeun fitrah sapitrah ewek kula ngan teu kieu doang. Oh. Arti. Ieu kula Tapi sama sah. pisirian atuh sang diniatan ieu. Oh, hade hari sama ka ustad. Kula mah jadi sabisana kula gitu. Di pagahan bare tok kitu. Mobil tuh. Amin. Amin. Terima pula fitrah istri Karasmin Sapitra. Mangga terima. Atur nuhun ka ustad. Tuh, nya anu. Hampir poho bae pogo malam teh diheulakeun. Lagi kuat nita doang titah ewe kuat bang. Lain kula mah kitu bae ja. Eta hari ieu mitra boga ewek kula. Kula mah ewek kula ieu lain pamajikan kula. Ewek kula. Suruh bae. Bojo ewe Tapi pemajikan. lamun dina waktu mitra mah kudu beda. Hah? Waktu mitra mah Kula disabalenkeun deui ewe kula. pamajikan kula. Pemajikan eta kalimatna doang ieu kuat ewe kula. Oh. Orang nita eta. Salah. Ngaranna taru kitu aya di ewe di ewe. Barang nama tuh ka ustad atuh ieu tuh barang mah palang nya karena ge jauh ieu. Tuh kadang-kadang ta urang Capek. ati capek nanaon gitu. Jadi itu mapah kan Lempang. Dengan ngangge motor. Henteu lempang bae kumaha aja motor teu boga. Gati. Kerok. Kadang-kadang mah ta urangnya atuh pamajikan eueuh nya ewek kula eueuh gitulah. Ta urang hari datang capek. Sok urang hari peuting, sok kadang-kadang hayang nya. Gati tuh eueuh ieu. Yang yang dirawatan. Aing dirawatan. Oh, jadi gitu. daya ya mah istrina. Eueuh. Bentar ge eta lah kukula diekeun diheulakeun mitra. Panen danan ieu bagus ieu biasna mah bagus ya. Panen batur. Kula mah atuh kitu bae. Batur panen atuh kula nu penting mah dahar. Atuh buat lebih bagus. Nya kula mah teu menak pare.
Tereh buka ya ilah. Melak pare ke melak itu temenan ngarana pare dina piring ngarana. Nya, tereh buka ya. Jam berapa geus? Oh, geus ulah balik. Jadi dia bae bukana. Bo ngaripuhkeun ka Ustad. Ngaripuhkeun. Pada kitu ge lamun ka Ustad senang mah aya kula di dia tuh hade kula mah. Oh, sangat Nuan bae di dia sangat, sampai sangat. maghrib. Soalnya tepanggih heubeuh ya jeung Bo, nya. karas ge. Siap. Kayak orang ngobrol geus maghrib teh nya. Memeh taraweh. Kula menek balik ke Ustad dieu nya. Ai di dia bae bukana. Teuing. Di dieu geus aya rujak segala naon. Teuing kula menek balik bae. Iya di mana segala naon gara rati aya kotok aya naon kudu dimasuk-masukin kotok. Oh nu ngasupkeun. Atuh sugan teh ka dieu mau kotok. Kene Arita mau kotok jeung biasna urang ngaliwat Mas kene bae ka Ustad, pokona mah kotok kakarak mari di segede ki doang ya. Geus gede mah siap urang. Mun teh buka kotok. Nya aya tambah kotok-kotok siap. Nya. Yuk, turun ka Ustad yuk. Rajin tiba heula. Oh, alhamdulillah kana rajin mah. Beak segala naon ge ku rajin teh ka Ustad. Beuh. Atur nuhun ka Ustad. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ustad. Ayo, hati-hati. Ya.